Kisah Hanjuang warga jagat bahasa Sunda. Tangkal Hanjuang merupakan lambang kejayaan Kerajaan Sumedang. Sumedang Larang. Eyang Jaya Perkasa merupakan senopati nu terakhir di Sumedang samemeh runtuhna Karajaan Pakuan Pajajaran. Eyang Jaya Perkasa bisa nyelamatkeun mahkota kerajaan atau binokasi jeung atribut karajaan sejenna serta dipasrahkeun ka Raja Sumedang Larang. Tisaprak pangiriman mahkota anjeunna jadi senopati ti Karajaan Sumedang Larang. Aya beja Putri Harisbaya jeung Pangeran Gessan Ulun jadi pasea antara Cirebon jeung Sumedang Larang. Nepi ka Cirebon ngirim pasukan pikeun nyerang ka Kutamaya, Sumedang. Sanajan kitu pasukan Cirebon gagal sabab dicegat ku pasukan Sumedang. Larang anu dipingin ku Senopati Eyang Jaya Perkasa kacaritakeun samemeh Eyang Jaya Perkasa rek ngahareupan pasukan Cirebon anjeunna. Melak tangkal Hanjuang di Kutamaya tuluy nitipkeun beja. Lamun ieu tangkal Hanjuang masih seger tur hirup keneh, hartina kuring masih keneh hirup jeung ulah ninggalkeun Kutamaya, ceuk Eyang Jaya Perkasa. Numutkeun carita keur perang Eyang Jaya Perkasa teh papisah jeung 3 lanceukna nu milu perang. Salah sahiji dulurnana nu ngaranna Nangganan curiga yen Eyang Jaya Perkasa teh geus gugur dina peperangan, tuluy mutuskeun balik ka Kutamaya pikeun mamatahan Pangeran Gessan Ulun. Pikeun mindahkeun puseur parentahan Sumedang Larang ti Kutamaya ka deuyeum luhur, minangka pertahanan anu pohara strategis. Seserahan wewengkon Sendangkasih Majalengka. Minangka pangmayaran talak ka Raja Cirebon serta nikahna Putri Harisbaya jeung Pangeran Gessan Ulun kungsi. Ngadamaikeun pacekok antara Cirebon jeung Sumedang Larang. Di lain waktu Senopati Eyang Jaya Perkasa mulang ti medan perang manggihan Kutamaya teh geus ditinggalkeun. Tengtu wae anjeunna kaduhung kana kalakuan Pangeran Gessan Ulun senopati di dayeuh luhur anjeunna maehan nangganan dulurna kusabab kasalahanana. Kacaritakeun kucewana Eyang Jaya Perkasa. Anu sebenarna nyaeta ngahareupkeun pikeun mulangkeun kaagungan jeung kamulyaan
karajaan. Pakuan Pajajaran ngaliwatan Karajaan Sumedang Larang geus gagal. Sementara eta tangkal Hanjuang anu dipelak ku Eyang Jaya Perkasa masih keneh mekar seger di Kutamaya atau ayeuna Desa Pasukan Kecamatan Sumedang Kaler. Kucewa jeung ngewana ka musuh oge diistirahatkeun.